Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus Naheur cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing. ci kopi Aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideug. Aya pek tengah heujeun biji we anu buleud hejo naon cing? nog Anjing tika pagi euy. Nya tauhidna jero jelema. lain eta kumaha eta teuing bacakeun teh tauhid cenah Tina komik nyokotna. Cing Aisyah. aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum. leutik sagede pepentul korek ieu korek api beleguk bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede. gede atuh teh mah ieu mah leutik Gehu gede kene gede kene. Nyiru. ngagedean deui atuh sia teh Oh leutik ieu mah. leutik Bus. sia mah Sukro. gede kene Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah. alah geus uang bagus aya teh ada wala nyebut uang bagus ya nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah daka mah jelek sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu uang ngendimu kaula teh saking Astina Aya eta saking naon? saking kubutuh aing mah Heeh. Da jawaban ge kahayang aing teh kitu bener euy. Bener, saking gua pagawean. saking Astina arep nangendi saiki kaula teh reka Mandura milu sayembara bener Ya. syukur Ya lah. Cenah di Manura teh seueun sae Gusti atuh ngiringane sae marah cicing sia. apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal Nah, eta anu tukang ngaresakeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang. Ieu ieu teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna Gak naon pot ku abdi dah
rata bilangan ya tos heubeut tenenggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang masuk kali Iya. kan awaknya ngagos aing pajar kita linu saminggu teu gelut supaya siap aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mana sia teh oh gitu nu geuleuh mah da dan nu ngewa mah gitu kan nu ngewa mah gitu nya Jika nu berwibawa. lain muni kawas anu pinuh wibawa we oh bener pas penu hukum ada we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu suka dari kapan dia kan ada awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing dia mah dak bareuh awas ya dicai dikosokan lain muni asa pang benerna geuning deui ada Nah, buta tuh barunya akang oh buta ngaranna ge buta hate buta pikir jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa ya sampean ngayakin ancaman model gitu Pandu mau ngejat satu yang beas ancur lebur papan kali tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu karena keteng-teman masyarakat menit juga ambaknya ngomong aja dunungan aing ya wah si mana kan bareta we aya di tunggu paren jeung aing kumaha kan Yuh, hayam. Hayam teh lain lumpat ka ngising. Kalau mawa karung. kalau ngajua pare ayam Adab hayam gini. dek ngalawan sampean gakula ya apa kon wani marang aku Ora wani teh apa kulanang koe lanang. Aji Mulla ditegakkan di Jaya Suram rata jaya merata. modar sampean Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. sawios Gusti ku abdi Aya tuh baturna teh waku sia. ayah hei kadieu sia musyrik kafir kasawa ka akang berde sitara salat Goblok. ayo mau di BPAK Kawas nyaksian hirup aing. urang kenyaksian sama poe ayo Aling pot doana bejakeun ka bapa maneh. Ngawilu jeung sawios ya tuh abdi urang apan loba kada cing ati-ati. sing waspada we Jaga ti tukang besi anu ngadon ngabongohan ka kaula siap. sing rancing naon sia nanya wae kain kunyuk Ka abdi keun wae lah. Dagor ku abdi nyingkah. nyingkah goblok Permios atuh los. goblok bari teu jiga ngabongohan ka aing bari teu jiga rek nengeun Sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? naon Dek neungeul kapangi aing mah. leret sebentar bangsat maledog ayo buludak baledogna pada sia teh mah pas cacak tara ditinggali ada teu keuna kunyuk Dari maledog sia aing mah beurit. Lain aing mikiran sia boa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. ayo jadi kandangan daleban Ampun. Dibangpaatkeun segala rupa teh sia mah.
haling sia. Haling. Senjata aing mah murang maring deuleu. Mulai anu Teu gagang. panggih jeung sasaran kemana we. Kemana we ngador nanti. Saha-saha jelema anu berobok. Ya, ieu mah Karesepna kan. radiasina deuleu. Wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawalan. Sada bang mantrinya. Oke, suara bang Sulaksana. Alah. Jika bang Sulaksana. Percis. Dawalan. Naon kilo? Alah. Eta kun nemalan. Sia mah kitu teu kompak. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malan ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh nya? Ah, raja buta we. Alah, tembak wae sia.